Umat Islam kadang-kadang urun sadaya osok silik urang naon serius geun dina kahabonan mohon kadang-kadang contohna ieu bahasana nyaeta ngajalankeun perintah Allah kadang-kadang disebutkeun pangaosan teu sakedik nyaeta dina jero pangaosan kadang-kadang nyaeta bahasana urang nyaeta ari tempat kasean dijadikan tempat kaawanan osok aya gitu contohnya ieu pangaosan saya tapi kadang-kadang lamun geus dina nyaeta kadang-kadang sok nyerekan batur sok aya kira nyerekan batur saya tapi nah jalma anu teu sae kadang-kadang ditalutur aneh kan jadi kaya-kaya eta teh geus teu aya akalna anu saestuna artina akal teh nyata nurun saha berarti eta jalmi teh geus kabeh teu aya cahayaan di akal. Akal teh anu biasa ngabedakeun mana hak jeung mana batil. Eta teu biasa. Eta mana tadi urang sing tapi tapi pun tadi lainnya saya semua patahan sepuluh masa semua patahan wajai dan berima osok baik mapatahan nyata naik monyet naik monyet tadi orang palingan saya sebagian kata lain rusak nanya Islam teh ku Islam deui di zaman kapungkur di zaman sahabat kadang-kadang katalar Al-Qur'an bahkan seueur pisan katalar hadisna pasti teu sakedik jalma anu maean umat aya gitu kata teh al-islamu mahjubun minal muslim rusakna Islam teh geuning ku jalmi-jalmi anu ngakeun Islam.